Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan sim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun kitab Durratun Nasihin halaman 182 masih nerangkeun majlis ka 48 dina masalah mencitna Nabi Ibrahim alaihi salam ka putrana. Bismillahirrahmanirrahim. Maskatul Anwar. Ruya diriwayatkeun naon annal malaikata sanyana malaikat ta'ajabu eta kagum ieu malaikat min karomati Ismail alaihi salam tina kamuliaanana Nabi Ismail alaihi salam ingda Rabbil alamina mungguh pangeran sakabeh alam. Haitsu ba'atsa sakira-kira ngutus Allah kabsan kana domba minal jannati ti surga. Ala unuki Jibril alaihi salam ngutus kana unukna Nabi malaikat Jibril alaihi salam bidaan barina jadi tetebus ieu domba lahu pikeun Nabi Ismail. Qala ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala. Bahwa izzati maka demi keagungan kami wa jalali sareng kagagahan kami. Law anna jami'al malaikati lamun teh mah saanyana sakabeh malaikat. Hamilu eta mawa ieu sakabeh malaikat ala anakihim. Kana punuk-punukna ieu malaikat bidaan kana jadi tetebus lahu pikeun Nabi Ismail alaihi salam lama kana maka tangtu moal aya itu tetebus mukafaatan eta anu ngabandingan liqaulihi ta'ala kana dauhan Allah taala ya abati hei rama kuring if'al kudu midamel ama makana perkara tu maru nutus dipiwarang ieu ama satajidu bakal menakan amani ka abdi insyaallah lamun ngeursakeun Allah minas sabirin eta ti golongan jalma nu sabar kabeh. Hadirin jamaah pangaosan sadayana diriwayatkeun malaikat saantosna malaikat ningal kajadian Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail sumerah dua nana ngalaksanakeun kana parentah Allah nyaeta Nabi Ibrahim kedah mencit putrana ridho rela ikhlas kedah dipencit sehingga kuningal ngalaksanakeun parentah Allah rela kudu ngaluar ngorbankeun nyawa sekalipun ieu malaikat ngarasa kagum terhadap kamuliaan cabageuranana kasolehanana Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Nabi Ismail jelas kamuliaanana kasolehanana nurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tah ketika Allah ngutus santos kitu Allah ngutus ka malaikat Jibril nyenak domba ti surga. Terjadi tetebus ieu domba teh nebus gegentos pikeun Nabi Ismail alaihi salam. Sesuai dauhan Allah sampai Allah sumpah wa izzati wa jalali caur Allah law anna jami'al malaikat demi Allah demi kawasan Allah demi keagungan Allah lamun teh mah saanyana sakabeh malaikat kudu mikul kudu mawa kana sakabeh malaikat jadi tetebus ka Nabi Ismail alaihi salam tangtu moal cukup itu tetebus teh moal cukup karena sesuai sareng dauhan Allah nyaeta cariosan Nabi Ismail dina Quran
ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minasyabirin. Saur Nabi Ismail alaihissalam, hei ama, mangga laksanakeun kana perkara nu mana ama entos diparentah kana eta perkara nyaeta diparentah ku Allah supados mencit abdi, mangga ama laksanakeun eta parentah Allah, satajiduni insyaallah minasyabirin. Insyaallah ama bakal menakan ka abdi golongan jalma-jalma nu sabar kabeh. Hadirin jamaah sadayana, kila dicarioskeun lama ro'a samangsa-mangsa ningal saha Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam ar-ru'ya ningal kana impenan awalan dina mimitina. Pertama anu nyarioskeun asbabun nuzul sateuacan Nabi Ibrahim mencit ka Nabi Ismail teh anu nyarioskeun ngawitan menak impenan kahiji tah nu dipilih ku Nabi Ibrahim teh ikhtaro milih Nabi Ibrahim mi'atan kana 100 minal gonami tina doma min asmaniha tina nu panglintuh-lintuhna ieu doma. Pada baha terus weh mencit Nabi Ibrahim hakana ieu 100 doma. Pajaat terus datang naon annaru seuneu, paakala terus ngadahar ieu seuneu hakana ieu 100 doma. Padona terus nyangka Nabi Ibrahim annahu kana sanyana Nabi Ibrahim qad wafa eta nyata tos nyumponan ieu Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah sadayana, ngimpena ieu perintah Allah Nabi Ibrahim supados mencit naon impenan mencit putrana. Pertama Nabi Ibrahim tina impenan kahiji milih nyanak doma anu lintuh, doma 100 doma anu lalintuh, terus dipencit ku Nabi Ibrahim, santos dipencit dikurbankeun karena Allah, terus datang seuneu disammer eta domba anu 100 tadi menang bencit teh disammer ku seuneu, seep ku seuneu. Nyangka Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim teh geus ngalaksanakeun nyumponan kana parentah Allah, perintah supados mencit putrana teh. Terus dina hari kaduana palamma ro'a samangsa-mangsa Nabi Ibrahim ningal deui sanian atana pingimpen deui sanian kanu kadua kalina. Aropa terang weh Nabi Ibrahim annahu kana sanyana ieu ru'ya ya impenan teh minallah ti Gusti Allah. Tah impenan kadua oh ieu teh impenan teh ti Allah, wahtaro terus weh milih Nabi Ibrahim mi'atan kana 100 minal ibili tina onta min asmaniha tina pangli anu lalintuhna ieu onta. Pada baha terus weh mencit Nabi Ibrahim hakana ieu 100 onta. Pajaat terus datang naon annaru seuneu, paakala terus weh nyamer ngadahar ieu seuneu hakana ieu 100 onta. Padona terus nyangka Nabi Ibrahim annahu kana sanyana Nabi Ibrahim qad wafa eta nyata geus nyumponan ieu Nabi Ibrahim. Setelah impenan kadua Nabi Ibrahim terang weh dina impenan kudu mencit putra teh yen ieu impenan teh ti Gusti Allah. Nabi Ibrahim milih weh kana kurban milih onta anu lalintuh 100 onta. Terus ieu 100 onta teh dipencit ku Nabi Ibrahim diangge kurban, diangge berkorban karena Allah. Dipencit eta onta anu 100 teh ku Nabi Ibrahim tos dipencit teras telami pajaat anaru paakalat datang seuneu nyamer eta seuneu ngalentab ngadahar kana eta 100 onta anu tos dipencit. Disangka weh ku Nabi Ibrahim yen ieu kurban nu 100 tadi teh tos disammer ku seuneu dilentab ku seuneu, nyangka Nabi Ibrahim bahwa eta Nabi Ibrahim teh geus cukup nyumponan kana perintah Allah tina impenan tadi teh. Impenan anu kadua supados kurban mencit putra teh. Palamma ro'a maka samangsa-mangsa ngimpen deui Nabi Ibrahim salisan kanu katilu kalina. Kana maka kabuktosan ieu Nabi Ibrahim teh qailan eta anu nyarios. Yaqulu nyarios ieu qail. Jadi dina impenan Nabi Ibrahim nu katilu ngimpen impenan nu katilu pepenak sareng aya anu
ngadauh dina anu nyarios dina tacariosan kieu dina impenan teh. Innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala ya'muru eta marentah Allah ka anjeun antad baha kana yen muncit anjeun waladaka ka putra anjeun Ismaila tegasna ka Nabi Ismail. Jadi dina impenan nu katilu aya petunjuk aya wahyu ka Nabi Ibrahim ternyata nu diparentah ku Gusti Allah teh innallaha ya'muruka antad baha waladaka Ismail. Saanyana Allah marentah ka anjeun teh lain marentah nitah mencit domba, lain marentah nitah mencit onta, tapi Allah miwarang ka anjeun Ibrahim miwarang mencit putrana, tegasna Nabi Ismail alaihi salam. Santos kitu eta aya perintah kitu pantabaha gugah weh ya Nabi Ibrahim teh gugah tina kulemna wadoma terus we ngarangkul Nabi Ibrahim ibnahu ka putrana Nabi Ibrahim tegasna ka Nabi Ismail alaihi salam ditangkep dirangkul ieu Nabi Ismail ku Nabi Ibrahim ila nafsihi kana dirina ieu Nabi Ibrahim hatta asbaha nepikakeun isuk-isuk tina gugah tina eta impenan dirangkul we ditangkep ieu Nabi Ismail ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Majalisul Abror kila dicarioskeun lamata khoda samangsa-mangsa ngajadikeun sa Allahu taala Gusti Allah taala Ibrahim alaihi salam ka Nabi Ibrahim alaihi salam khalilan kana jadi kakasih gelarna Khalilullah. Ketika Allah ngajadikeun Nabi Ibrahim teh dijadikeun Khalilullah kakasih Allah, kholat al malaikat nyarios sahal malaikat tu malaikat ngadauh malaikat saur malaikat ya Rabbi duh Gusti pangeran abdi inna lahu sanyana eta tetap keur Nabi Ibrahim malan ari ngabogaan harta wa waladan jeung gaduh putra wa mraatan jeung gaduh istri pakai pak maka kumaha yakunu kabuktian ya Ibrahim khalilan eta jadi kakasih laka pikeun Gusti ma'ahadihi sawagili sartana ieu pirang-pirang kasibukan atau katungkul. Ketika Nabi Ibrahim ku Allah dijantenekeun gelar Khalilullah kakasih Allah, malaikat unjukan ka Allah Gusti saur malaikat teh sanyana ieu Nabi Ibrahim teh kan gaduh harta, gaduh putra, gaduh istri. Kumaha ieu Nabi Ibrahim dijadikeun Khalilullah, dijadikeun kakasih kanggo Gusti. Otomatis gaduh putra berarti bakal manahna sibuk ku emut wae ka putra. Gaduh harta otomatis manahna bakal emut wae kana harta. Gaduh istri otomatis bakal sibuk ngemutan istrina. Kumaha walar Allah ka eta malaikat saur Allah pakola teras ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala saur Allah la tangzuru ulah ningali aranjeun kabeh malaikat ila surati abdi kana rupana hamba kami wala ila malihi jeung ulah ningali kana hartana ya abdi bal ila qalbihi balita anjeun kudu ningali kana hatena ieu abdi wa amalihi jeung amalna ieu abdi saur Allah hei malaikat anjeun ulah ningali kana rupana hamba kami jeung ulah ningali kana hartana hamba kami jeung ulah ningali kana rupa harta jeung anak tapi tingali mah ieu hatena hamba kami jeung tingali mah ku anjeun hei malaikat tingali amal-amalna ieu hamba kami walaisa jeung teu aya saur Allah fi qalbi khalili dina manahna dina hatena kakasih kami mahabbatun ari mika resep mika cinta ila ghairi kasalian kami saur Allah tinggal hamba kami kakasih kami teu aya mika cinta kasalian ti kami. Walau syi'tum jeung lamun teh mah karep aranjeun kabeh saur Allah kasaha ka para malaikat idhabu pek ararinit aranjeun kabeh ilaahi ka Nabi Ibrahim wajaribu jeung pek nyoba nguji aranjeun kabeh ka Nabi Ibrahim saur Allah lamun teh mah karep anjeun maksud jug daratang bae ka Nabi Ibrahim coba uji tes ku aranjeun kabeh eta Nabi Ibrahim perintah Allah ka para malaikat. Hadirin jamaah sadayana santos kitu pajaa teras we sumping saja Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam
sumping ka Nabi Ibrahim fi surati Bani Adam dina nyarupakeun rupi anak Adam. Sumping weh Nabi malaikat Jibril teh sumping ka Nabi Ibrahim nyarupakeun jalmi. Wakana jeung kabuktian li Ibrahim alaihissalam eta tetep pikeun Nabi li Ibrahim alaihissalam eta pikeun Nabi Ibrahim alaihissalam isna asyara alfi kalbin. Ari Nabi Ibrahim teh ari ngagaduhan 12.000 anjing. Li swaidi anjing pikeun moro wahib din jeung ngajagal algonama kana doma. Wakis jeung kudu ngiaskeun anjeun alaiha kana ieu 12.000 anjing ada da'namihi kana bing-bilangan pirang-pirang domba na ieu Nabi Ibrahim. Sumping malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi Ibrahim bari Nabi Ibrahim teh ngagaduhan anjing na oge 12.000 bari ieu anjing teh anjing paragi moro anjing paragi ngajaga ingon-ingon ngajaga dombana Nabi Ibrahim alaihi salam. Anjing na unggul geus sabriji geus 12.000 rek sagakumaha eta dombana nu dijagana itu. Sedengkeun wali kuli kalbin anjing anu 12.000 tadi wali kuli kalbin jeung eta tetep pikeun saban-saban hiji anjing taupun mindahabin ari aya kongkorong mindahabin tina emas. Anjing nu 12.000 tadi hiji anjing di kongkorongan age lain ku tali di kongkorongan ku naon ku emas wal ngarah naon teh wal ya'lama supaya nyaho ieu jalma nyahoeun ieu jalma anna dunya kana sanyana dunya najisatun eta najis. Pangna ieu anjing ku Nabi Ibrahim di kongkorongan ku emas jadi mere nyaho ka manusa nu ningali kana anjing bahwa ieu emas jadi emas teh dunya yen dunya teh najis anggapan saha Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedengkeun wa najsu adinu najis la yasluhu eta teu pantes ieu nu najis illa li najsi kecuali pikeun nu najis deui. Jadi dianggap emas teh dunya teh najis ke Nabi Ibrahim mah tah pernah na cicingna ieu emas atau nu najis tadi teu pantes dinu teu najis diletak disimpen dina beheungna anjing. Jadi pantesna ieu nu najis mah dina pikeun anu najis deui. Wakana jeung kabuktian sa Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam alat lin murtafiin eta kana pasir anu luhur yang duru ningal ieu Nabi Ibrahim ilal agnami kana pirang-pirang domba ingon-ingon naik ka gunung ka pasir ieu Nabi Ibrahim teh ningalian domba-domba anu digiringkeun ku anjing di luhur pasir nu pangluhurna gunungan nu luhur tingali dipantau ieu domba anu dijaga ku anjing tadi. Nabi Ibrahim nuju dina gunungan atau di urang mah pasir pasalima teras weh wuluk salam alaihi ka Nabi Ibrahim saha Jabrailu alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam sumping malaikat Jibril nyarupakeun jalmi. Pakola teras we ngadaun malaikat Jibril lahu ka Nabi Ibrahim. Naros malaikat Jibril teh ka Nabi Ibrahim nu aya di gugunungan di pasir. Saur malaikat Jibril teh liman eta teh pikeun saha ieu domba anu rebuan kieu teh. Liman eta pikeun saha da ari ieu domba teh ieu me teh. Qala ngawaler saha Ibrahim Nabi Ibrahim ieu domba anu rebuan teh lillahi eta teh pikeun Gusti Allah. Itu waler Nabi Ibrahim alaihi salam. Walakin al-ana ngan ieu domba teh pikeun Allah ngan tatapina ieu domba ayeuna mah piadi eta aya dina pengakuan kuring dina leungeun kuring saur Nabi Ibrahim. Sumakola teras we nyarios Nabi Ibrahim teh nu nyarupakeun jalmi tadi teh saur Nabi Ibrahim saur malaikat Jibril teh naros deui ka Nabi Ibrahim tabarro saur malaikat Jibril kudu gawe karena Allah anjeun biwahidin ku sahiji min hatina ieu ribuan domba sokatu geura gawe tabarru gawe ibadah karena Allah ku hiji anu domba kumaha walar Nabi Ibrahim
Pakola teras we ngadauh ngawaler sa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, uzkur saur Nabi Ibrahim kudu ingat anjeun Allah ka Gusti Allah, wahud jeung kudu nyokot anjeun sulusaha kana sapertiluna ye domba teh anu ribuan. Sing emut ka Allah daya tanu Allah mangga cokot wae sapertiluna. Itu saur Nabi Ibrahim alaihi salam. Kumaha walarna malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril sumping ka Nabi Ibrahim teh rek nguji rek nyoba kumaha keimanan ieu Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqala Jibril alaihi salam teras we ngadau malaikat Jibril, saur malaikat Jibril, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, saur malaikat Jibril. Sumakola terus we nyarios deui Nabi Ibrahim, udkur sanian, kudu inget anjeun sanian nu kadua kali. Itu wahud nispaha jeung cokot setengahna. Mun teh mah aya 10.000 ieu domba, cokot setengahna tadi namas 1/3. Tah sing lamun inget deui sok cokot we setengahna. Kumaha walar Nabi malaikat Jibril piwarang canak setengahna ieu sadaya domba teh setengahna 50%. Pakola teras we ngadau deui malaikat Jibril, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Maca tasbih muji ka Allah ya malaikat Jibril. Sumakola terus nyarios deui ya Nabi Ibrahim, udkur salisan, dikir deui anjeun anu katilu, inget deui ka Gusti Allah, wahud jeung pek nyokot anjeun ha kana ieu domba nu ribuan tadi kullaha, tegasna sadayana ieu domba. Mangga cana ku anjeun sadayana saur malaikat Jibril, saur Nabi Ibrahim ka malaikat Jibril anu nyarupakeun jalmi. Buraatiha tegasna jeung dicokot jeung tukang ngangon-ngangonna, labiha jeung tukang jeung parab-parabna. Padakaro terus weh dikir weh ieu Nabi malaikat Jibril. Saur Nabi Ibrahim teh sok dikir deui cenah inget deui ka Allah kanu katilu kali. Terus gitu sok canak ieu domba nu sadayana tong nu disesakeun. Bila perlu jeung tukang ngangonna mangga canak sadayana da lain nu kami saur malaikat Jibril, saur Nabi Ibrahim teh ieu teh nu Allah. Jeung parab-parabna jeung nu tukang ngangonna mangga canak. Santos kitu teras weh maca dikir deui malaikat Jibril. Sumakola teras weh nyarios deui Nabi Ibrahim, udkurhu Robi'an, mangga dikir deui cenah ka Allah anu kaopat kalina dikir deui. Wa aqarru jeung iqrar weh kuring, iqrar ngaku kuring laka ka anjeun biriki kan jadi abid, mangga dikir deui nu kaopat kali kuring ngaku kuring jadi hamba anjeun, jadi hamba sahaya anjeun. Padakaro terus weh dikir weh ieu malaikat Jibril hu ka Gusti Allah, dikir nyebutkeun dikir ka Allah. Pakola teras we ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala, ketika kitu Allah ngadauh ka malaikat Jibril, ya Jabrailu saur Allah, hai malaikat Jibril, kaifa eta kumaha wajadta manggihan anjeun khalili ka kakasih kami. Begitu malaikat Jibril nyebutkeun dikir nu katilu kaopat kalina saur Nabi Ibrahim, silahkan kuring jadi hamba sahaya. Tadi harta banda geus beak jeung nu ingon-ingonna jeung nu ngajagana geus dicanak sadayana, sok bila perlu dikir deui ka Allah tah kuring siap jadi hamba sahaya hamba anjeun. Padahal eta teh malaikat. Terus weh lungsur urweh wahyu Allah ka malaikat Jibril, hei Jibril kumaha manggihana anjeun ka kasih kami ngujina anjeun ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqala teras weh nyarios ieu malaikat Jibril, saur malaikat Jibril, nikmal khalilu ya Rabbi, pangsae-saena kakasih ya Rabbi duh Gusti pangeran kami, pangeran kuring saur malaikat Jibril. Santos kitu panada terus we ngagero sa Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ru'atal gonami, hei anu tukang ngangon domba, digeroan ya tukang ngangon domba, suku kudu ngagiringkeun aranjeun kabeh algonama kana domba,
kholpa sohibiha kasatu kangen nu ngabogaan ieu doma hada nu ieu ila aina kamana yuridu ngamaksud ieu sohib karena tadi geus ikrar ieu harta banda doma tadi nu ribuan geus dipasihkeun ka eta jalmi padahal eta teh malaikat Jibril. Saur ieu malaikat Jibril he nu ngarangon-ngangon doma anjeun kudu ngagiringkeun kana ieu doma satu kangen nu bogana ta ieu ayeuna mah nu bogana lain kuring saur Nabi Ibrahim teh tuturkeun bae ka mana ieu jalma fa innakum maka saenyana aranjeun kabeh saur Nabi Ibrahim syurtum eta jadi aranjeun kabeh lahu bogana ieu jalma dituduhkeun bahwa ayeuna mah aranjeun doma jeung ingon-ingon teh lain boga kuring tapi boga ieu jalmi padahal eta teh malaikat Jibril eta nyarupakeun jalmi. Santos kitu karena Nabi Ibrahim miwarang ka ingon-ingon jeung kanu ngangona teh supaya nuturkeun ka malaikat Jibril akhirna malaikat Jibril menampakkeun diri mengenalkeun dirina pa adharo terus ngadohirkeun nafsahu kana dirina malaikat Jibril ngadohirkeun kana dirina saja Jibril alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam pakola terus ngadauh ya malaikat Jibril saur malaikat Jibril ya Ibrahim he Ibrahim la hajata teu aya pangabutuh li eta pikeun kami pikeun kuring pidalika dina ieu masalah doma dibejakeun we he Jibril he Ibrahim saur malaikat Jibril saanyana kuring mah teu butuh teu aya pangabutuh keur kuring dina ieu urusan doma nu ribuan hiji ge teu butuh wa ana jeung ari kuring ari kami saur Jibril jitu eta datang kami li ujar ribuka karena datangna teh eta pikeun nguji kami ka anjeun dikenakeun weh ku malaikat Jibril bahwa kuring datang ka dieu teh lain butuh doma tapi datang ka dieu teh kuring teh ditugasan ku Allah keur nguji anjeun kitu saur malaikat Jibril. Pakola teras weh nyarios Nabi Ibrahim saur Nabi Ibrahim ana ari kuring teh khalilullahi eta kakasih Allah la astariddu moal narik deui kuring hibati kana pemberian kuring minka ti anjeun. Saur Nabi Ibrahim kuring moal narik deui sabab ieu domba nu tadi ribuan geus dibikeun ka anjeun moal dipenta deui moal dicokot deui geus dibikeun mah. Santos kitu pa auha teras weh maparinan wahyu sa Allahu taala Gusti Allah taala ilaihi ka ieu Nabi Ibrahim aya bi'a kana yen supaya ngajual Nabi Ibrahim hakana ieu domba nu ribuan tadi wayastari sareng meulikeun ieu Nabi Ibrahim biha kuladangna ieu domba tadi as-addoya'a kana pirang-pirang tanah wal aqoro sarang imah wayaj'alu jeung ngajadikeun Nabi Ibrahim ha kana ieu tanah sarang imah waqfan kana jadi wakaf yakulu anu barang tuang minhu tina ladang wakaf sa al faqiru jalma nu fakir wal ghaniyu jeung nu beulunghar ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Takumargi hadirin sadayana kumargi tadi doma anu ribuan tos dipasrahkeun tos dipasihkeun ka malaikat Jibril sebelum malaikat Jibril mengenalkeun anjeunna. Nah saur Nabi Ibrahim alaihissalam kuring geus ngahibahkeun geus mikeun ieu harta kuring kabeh ieu doma kabeh geus dibikeun ka anjeun moal mungkin ku abi ditarik deui moal mungkin ditarik deui ku kami ieu nu geus dibikeun. Sedangkan malaikat Jibril piraku rek mamawah doma malaikat Jibril turun weh wahyu Allah perintah Allah supaya Nabi Ibrahim ngajual kabeh hartana ngajual sadayana ieu domana tos dijual doma terus ladangna ku ladangna eta doma dibeulikeun tanah dibeulikeun imah terus dijadikeun ku Nabi Ibrahim ieu tanah jeung imah teh jadi wakaf diwakafkeun di jalan Allah supaya jalma-jalma nu fakir jeung jalma nu balaleunghar tararuang di tina ladang eta tanah wakaf tadi nepi kakeun poe kiamat. Maskatul Anwar kila dicarioskeun man malaka isrina miskolan mana rising sajalma malaka nu ngamiliki jalma isrina kana 20 miskolna naonana miskolna minadahabi tina emas o mi'atai dirhamin atawa 200 dirham minal fiddati tina perak ba'dal hawaiji sabada pirang-pirang pangabutuh al asliyati nu bangsa asal bahwa makariya jalma goniun eta jalma nu beunghar.
Dicarioskeun sing saha jalma nu ngamiliki kana emas 20 dirham 20 miskol, ngabogaan perak atawa ngabogaan perak 200 dirham sabada pangabutuh boga emas 20 miskol atawa perak 200 dirham. Itu sabada pangabutuh nu pokok, pangabutuh pokok anu asal. Bahwa berarti ye jalma ngabogaan 20 miskol teh goniun eta termasuk jalma anu beunghar. Pain malaka maka lamun teh mah ngamilik jalma guero darohim wa dananir kana salianti ieu pirang-pirang dirham jeung pirang-pirang dinar itu pain nahu maka sananya jalma yanduru eta ningal jalma inna sawa ami atai dirhamin in sawa lamun teh mah nyaruaan ieu salianti dirham teh nyaruaan kana 200 dirham jeung dinar salianti tadi nyarupaan kana 200 dirham bahwa makari jalma goniun eta anu beunghar palaihi maka wajib ka ieu jalma anu beunghar al udhiyatu ari kurban wa ila lamun teh mah jalma teu nepi ngabandingan kana 200 dirham pala maka teu kaasup jalma anu beunghar berarti teu wajib kurban. Jadi cek tadi sing saha jalma anu ngamiliki harta kana 20 miskol atawa 200 dirham tina sabada pangabutuh berarti eta jalma termasuk jalma beunghar. Atawa teu boga emas mah dirham mah ngan boga harta mun ayeuna mah boga harta banda barang berharga aset nyampe kana 200 dirhameun berarti eta jalma termasuk golongan jalma anu beunghar. Ketika jalma kaasup golongan jalma anu beunghar hukumna wajib ieu nu beunghar kudu kurban minimal hiji. Ngan lamun teu kaasup beunghar berarti teu wajib. Wakila jeung dicarioskeun sahibud diai ari nu ngabogaan dia itu dia lapal diai jam'u doiatin eta jamana lapal doiatin wahya ari ngaran doiatin teh al ardu eta tanah goniun anu beunghar. Laos sawat lamun teh mah nyaruaan itu lawas sawat lamun teh mah nyaruaan ieu tanah mi'atai dirhamin kana 200 dirham wa sahibul karmi jeung ari jalma nu ngabogaan korma idza sawa eta di mana nyaruaan ieu korma mi'atai dirhamin kana 200 dirham bahwa maka ieu nu ngabogaan korma atawa anu boga tanah tadi teh goniun maka eta jalma teh termasuk jalma nu beunghar bil ittifaqi kalawan ittifaq pendapat para ulama sadayana. Jadi aya tadi jalma nu boga tanah itu ngan tanah lamun dihargakeun diukurkeun dibandingkeun sarua jeung kana ukuran kana dirhamkeun mah 200 dirham mun kana emas 20 miskol atawa jalma boga anggur boga korma tangkal korma tapi lamun dihitung-hitung ladangna teh diduitkeun sesuai nyampe kana 200 dirham berarti eta jalma termasuk golongan jalma nu beunghar. Berarti lamun kaasup golongan jalma nu beunghar ittifaq sadayana para ulama wajib ieu jalma nu beunghar kudu ngalaksanakeun kurban. Li'anna karoma linujahati la lil hajati. Karena sanyana itu anggur karena sanyana ieu korma linujahati eta teh pikeun lalawuh. La lil hajati lain pikeun pangabutuh. Jadi lain kaasup makanan pokok ari korma mah berarti keur lalawuh atawa bisa bae keur lebih bisa bae keur jual beli. Li'anal insana karena sanyana manusia qad ya'isu eta nyata hirup ieu insan bi ghairi faqihatin hirup kusalianti ieu lalawuh. Atak cek tadi lamun jalma boga naon boga tangkal korma lamun ngabandingan kana 200 dirham berarti ieu jalma teh minimal kana 200 dirhameun berarti eta jalma termasuk golongan jalma nu beunghar berarti wajib kudu kurban. Berarti lamun teu ngalaksanakeun jadi dosa. Hadirin sadaya mudah-mudahan aya manfaatna pangaosan cekap sakitu khususna mudah-mudahan manfaat kanggo simkuring khususna umumna kanggo hadirin jamaah sadayana
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.